Seringkali orang kampung itu disudutkan dalam hal-hal mistis, yaitu tentang pesugihan. Bahwa orang kampung itu selalu diidentikan dengan pelaku pesugihan untuk kekayaan, ya. Dan itu sudah banyak terjadi ketika saya berpetualang kemana-mana, selalu mendengar bahwa pelaku pesugihan itu adalah orang-orang kampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui ilustrasi nantinya, ya. Ini sebagai edukasi bahwa hal tersebut itu salah. Yang saya pahami dan saya pelajari juga, ya, bahwa orang kampung itu sebetulnya mereka lebih menikmati kehidupan apa adanya. Jadi orang kampung itu lebih memilih menerima apa adanya ketika hidup di dunia ini. Apa yang diberikan, yang nyata dijalani, dinikmati. Dan orang kampung itu lebih cenderung menggunakan rasa, yaitu kedekatan dengan alam. Alam terbuka seperti alam nyata ini, ya. Ada pegunungan, ada pohon, dengan sawah, dengan ladang. Mereka menjaga alam ini sebaik-baiknya. Tidak ingin merusak dan tidak ingin dirusak. Ketika tiba-tiba, ya, ada segelintir atau kelompok tertentu yang datang ke kampung untuk merubah kampung itu menjadi seolah modern, yang akhirnya secara perlahan-lahan merubah pola hidupnya orang kampung tersebut supaya gaya hidup lebih modern, lebih terfokus pikirannya itu ke duniawi. Nah, itu yang saya pelajari, ya, dan saya kaji terus setiap hari, yang akhirnya sedikit demi sedikit gitu, mindset orang kampung itu berubah menjadi pola pikir yang seperti memberontak dengan keadaannya. Mereka akan lupa kepada jati dirinya sendiri sebagai orang kampung sejati yang menjaga ekosistem alam, melestarikan budaya, tradisi nenek moyangnya. Nah, di sini saya sedikit mau menjelaskan, ya, lewat ilustrasi itu, bahwa sejatinya orang kampung itu bukan pelaku pesugihan, bukan hidupnya yang selalu ditumpangi dengan keserakahan, ingin kaya, ingin banyak harta, ingin segala kebeli. Tidak seperti itu orang kampung itu. Orang kampung itu selalu adem, ya. Sejatinya itu orang kampung. Someah, sopan santun, ramah tamah. Filosofi orang kampung itu adalah someah hade kasema. Itu sejatinya orang kampung. Jadi kalau ada yang menyudutkan orang kampung itu sebagai pelaku pesugihan, salah besar. Apa benar sih pesugihan itu ada seperti yang dilakukan orang-orang besar, bukan di kampung, yang merasa dirinya kekurangan, selalu ingin harta banyak, ingin dihormati, banyak harta, banyak mobil, dan ingin disegani. Nah, mereka itu orang kampung selalu penasaran, benar tidak? Jadi lewat video ini bukan kejadian sesungguhnya, ini edukasi buat semua. Ini adalah ilustrasi di mana pesugihan itu yang katanya ada, ketika dicoba dites oleh orang kampung sendiri, ternyata seperti itulah hasilnya. Simak videonya. Oke, dulur, saksikan. Lain emang, ya, kutinggi asa nya asa muring kaki itu emang mau Jumat kita ini teh. Mau Jumat. Pantesan jika nama cocok abah toko kaki teh. Cocok tuh enak mah. Kudu nama ayeuna kudu dibere ieu kopi. Aya Bang kopina. Aya kurang ieu terus kagok we atuh da ayeuna mah sieu mah. Jam seberapa nanti jam 11 tak cocok. Cocok lah ayo. Lain orang jadi gede kali itunya. Duaan cukup hari ini. Cukup duaan nah. Kalau berobat jelema lah orang duaan we. Kenapa kita minta nomor? Hayang beunghar we lah ayeuna mah. Cobaan ya. Ayeuna mah. Eta lah bawa heula tuh kopina tuh. Iya, siap. Kos, malam Jumat lain. Enak malam Jumat. Urang atuh euy.
boga niat ya. Sajiannya di sini ya buat Mbah Takokak. Bos, aya kembangna ya. Saya enak teh sisi mulut. Heeh. Aduh, ai mulutnya suka mana kabung bang tar? Oh, sok kali-kali. Oh, kali-kali. Lu kali-kali mah menta atuh kakak itu karuhun. Eta aing hayang beunghar aing teh. Hayang beunghar gampang. Ari ka makam menta-menta anu geus aya lah. Daek nganterna. Gampang daek anteurna yo mah. lah. Aing eudeuh nekat aing yo. Mereka tuh, hayu diantar mah. Nah, gampang atuh nganter mah. Apa umur tiap muludan ge sok ini wae dia mah. Ya tuh ayeuna eudeuh. Hayu. Tek ayeuna dek isu kayu lah mah gitu. Sajen siapkeun heula atuh. Hah? Sasajen. Oh. Tuh kudu mah sasajen mah cai we jeung menyan cukup. Mentana kana naon euy? Eta mah dek menta mah dek ka ieu bisa, dek ka monyet bisa. Pocong lah kumaha tah. Pocong mah bisa. Kenapa pocong nggak jadi beunghar atuh. Terus beunghar mah kata poho ka urang kata kan nganteur. Aing moal poho. Biasana mah geus sukses masuk para roho kayak teh sombong ka urang mah teh. Moal. Hare hirup. Aing nuk belang tarieu mah mun aing kejadian mah. Yen arek nganter si Ece teh. Hah? Nganter si Ece arek mah. Ka mana ieu teh nganter? Pernah ka makam teh ya. Oh, aya kahayang teh ya si Ece. Bari sakalian di dinya mah boga warung, sakalian ngilu jeung si Ece ngara beunghar namahan deui. Ada orang menyata beunghar teh orang mah ya sarta cukup we wungkul. Ada masalah nganter mah ayeuna haya kanu naon hayu. Bari nganter teh bari di dinya ikhtiar sarua jeung si Ece. Siap ikhtiar mah hayu. Nganda kira-kira na teh mah aya naon di jalan ya. Moal cenah jeung si Ece mah. Dah urang ge nganter hungkul. Lain teh hate ieu mah. Hate urang mah heuh rasaan teh tingku mah ieu teh hate teh gitu. Sok sieun kabur pang-pang nama. Moal gitu. Buleud. Geus buleud. Ari geus buleud nama. Bari sakalinya jeung didinya sakalian ngara beunghar gitu. Warung teh pinuh ieu teh. Segala aya gitu. Keun ulah pikiran teh nu di imah mah. Kan teh ngiluan jeung si Ece nurutan. Keun di dieu nu nganterna gampang. Gitu. Naon deui. Beunghar mah Tenang ya. Cek gampang kade geus barareng hareung ulah paroho ka urang nu nganter. Gampang nama. Cek. Balibat ka sok hare-hare. Sok hare-hare Kita teh teu nyara keresangsarana. Tah kitu. Barang mah harenya. Jika mau mobil atau ngalangkungnya hungkul. Biasa. Mas bisa mana? Aduh, halik ku aing ah. Mana bisa tuh? Teu bisa. Aduh, aing mah. Ku aing ah. Segala tuh bisa wae, urang geus sarua tuh bisa. Aduh, urang nanya kan. Penanyaan di dieu. Aya nya urang panggil, da urang teu bisa. Sarua jeung nu gelo mah teu bisa mah. Urang teh mana penanyaan teh? Aduh, urang tanyakeun heula. Tukang penanyaan teh itu panggilkeun heula. Naon? Itu panggil pansarekahankeun itu. Pan si Ece aya kahayang cenah. Urang teu bisa ah. Ieu mah pan geus biasa, geus bisa. Tah ieu di dieu ye. Kemang geus aya urang teu bisa, urang mah atuh da. Cik atuh urang ieu kan. Sok. Ana ieu teh minyakna atuh. Minyakna poho kala urang cenah kala. Ka dieu minyakna bawa. Aduh, ya ieu minyakna. Aduh. Ieu jeung aya kahayang deh. Jadi sarua teu bisa. Si Ece norkeuna teh. Si Ece aya kahayang cenah. Tapi sakira-kira na teh bakal bener gitu. Ieu teh malah aya kasieun gitu manehna. Teuing urang kurang nganteur we teh apa. Itu sok sieun ieu soalna hate ieu teh rada ieu heuh. Urang cobaan teh nya kira-kira ya cobaan. Urang cobaan heula. Urang da teu nyaho ah. Komo di dinya we laksanakeun kahayangna. Teh dia bener ya teh saya kahayang teh pugu teh bah itu abdi teh kahayang ye
Biasalah. Cik atunya mudah-mudahan ieu mah aya. tah eta keun si beungeutkeun lah kana ieu kana eta aya urang indit ayeuna Hayu. sok si beungeutkeun heula eta. Yuk urang indit ayeuna mah kade ulah ya ieu hayu. aya naon-naon ulah nepi ka lumpat bisi. Oke kelace ieu teh asa ieu urang mah kira-kira benar tadinya teh. Oh, hayu aing. Soalnya teh tinggalian urang mah saya itu teh geus eko kolebatan kitu geura tingali. Eta mah gogoda hayu. Teu katingali kumaha itu aja. Itu teh aya itu sok kitu ieu na aduh tingali tuh. Euy. Kira aku tuh bisa ningali itu. Hayu we hayu lah. Bae. Asli ieu teh. Hayu. Nya sakira-kirana bakal benar. Moal hayu. Nya teu naon atuh rek Hayu. Hayu. Ayo. Ayo cek kali lah. Tau, wayahna ya teu dieu cek nya. Mana? Posisi saya. Tah kitu teh. Nah, wayahna sengaja di dieu. Kan omat di tukang teu dinya. Nya ulah sok na ieu dinya teh geus katingali ku urang kade teu dinya ulah sampai nepi ka ieu. Amun benar-benar hatena geus buleud rek ngayakeun nya. Ieu paniatan teh kade umat ulah kabur. Urang lain geus aya gitu. Kumaha naon. Lah sok we eta nya. Urang tinggalkeun jeung sueu biar ka indit lah nya. Tah kitu we urang mah. Aya nama jongjon lah kan atau pesina ieu lah. Lah ngompol lah dagoan lah. Sok Ngompol lah. Anjing. Itu aya naon itu mana Itu. mana Itu di luhur. oh kan bae eta mah da geus iya Mah balik ieu mah euy. Mah balik Ieu mah kudu balik deui we. balik ka mana ai antep eta Aduh, kana cenah ieu si Ece engke Ieu Kena karasaeun. beli seleting hese Ayo, si buru-buru, goblok teh. Salah seleting hese si anjing teh. Ngadak-ngadak. Aduh, itu aya deui wae euy Penasaran anjing aing mana? Cek si Abah ya tingalian teh. Ayo pocong euy. Anjing sugan teh bohong anjing. Aya nu bodas anjing ngaon aduh. di mana Buat itu di wetan teh. atau biar tuduhkeun Heeh. gagal kita cari nama tuh Pajero teh mau jadi. ongkoh hayang boga Kuat pajero anjing sieun kuat euy aduh. Kukuncungan anjing kukuncungan. dia Aduh. Urang mau sieun. Aduh. akan padege geus papagah orang teh geus ngomong kurang kumaha teu teh kuat, ngabajaan teh Kuat sieun kira-kira aduh. bakal kuat moal Eta ku acol-acolganana anjing sabenerna mah euy. oge tadi geus Aduh. ningali tadi oge geus aya didinya teh ngan hayang nyaho we eta Nalayang, asup teh heuh rek kuat Heeh. geuningan akhirna kieu atuh bedo bakal boga pajero teh meureunan nyawayahan we anjing kumaha tuh. Itu di ditu. Bae lah. Kayak iraha deui we eno bedo heula we. berarti aya nama meureunan heueuh geus jalan kehidupan urang kudu kieu Heeh. meureunan tah aya nama ngalaman geus Geus. geus nu geus mah geus tapi Kuat lamun kuat tuh. kira-kira rek bener mah lamun rek ieu heuh da ngarang-ngarang nu kitu teh ya Heeh. Geus we teh eno mah aing bedo we lah. bedo Kuat euy. geus atuh aya urang balik atuh ayo ayo ah Jadi.